Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendai ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abuna Pisah. Fal haedu mangka ari head lugotan cek lugot eta as-sayalanu kadar-kadar ngocor. Takulu nyarita saha al-arobu urang Arab hadot as-sajarotu kana lapad hadot as-sajarotu. Hadot ngocor naon as-sajarotu tangkal kai ida salah di mana-mana. Ngocor naon somguha getahna itu sajaroh. Wahado sareng ngocor naon alwadi jurang ida salah di mana-mana ngocor itu wadi. Wasaran sareng ari head cek sara eta damu jibilatin getih watak aetak tadi teges nangudukeun hukana itu dam naon atibau watak asalimatu anu salamet itu tiba. Wahwa sareng ari itu dam aidab wahwa sareng ari itu dam adamu tegesna getih al khoriju anu kaluar itu dam min parjil mar'ati tina parjina istri ay min aqsa rohmiha tegesna tina puhu rahimna itu mar'ah ala sabili sihati bari netepan kana jalan sehat ihtirojan karena ngaluarkeun ala sabili sihati bari netepan kana jalan sehat ihtirojan karena ngaraksa anil istihadoti tina istihadoh min goeri sababil wiladati bari teu aya sabab ngalahirkeun pi auqati maklumatin dina pirang-pirang waktu anu dikanyahokeun ihtirojan karena ngaraksa aninipasi tina nipas. Wal aslu sareng ari dalilna fil haedi dina haid eta ayatun ayat wayas aluna ka anil mahidi wayas aluna sareng bakal nanyakeun sahabat ka Kanjeng Muhammad anil mahidi tina tentang haid ail haidi tegesna haid wa khobaru sahihaini sareng khobarna Imam Bukhari Muslim. Hada syai'un hada ari head eta syai'un perkara kataba anu mastikeun hukana itu saha Allahu Gusti Allah ala banati Adama ka pirang-pirang anak awewe na Adam qala ngadauh saha al jahidu Imam Jahid fi kitabil hayawani dina kitab al hayawan waladi kana lapad waladi sareng ari anu yahidu anu head itu ladi minal hayawani halna tetep tina hayawan eta arbaatun aya opat al adamiyatu tegesna awewe bangsa makna anak Adam wal arnabu sareng kelenci wadzobogu sareng pesing wal khupasu sareng lalai wa jama'a sareng ngumpulkeun hakana itu arbaatun saha ba'duhum sapalihna ulama fi qaulihi dina dauhanana itu ba'duhum aro nibun ari pirang-pirang kelenci wan nisa'u sareng pirang-pirang awewe aclok bangkong maju mundur jair dzobegun sareng pesing wa khupasun sareng lalai eta yahidna sok head itu anu kabeh laha eta tetep dina itu nu kabeh dawaun ari pirang-pirang tamak wazada sareng nambahan saha gueruhu salianti itu zahid arbaatan kana opat uhro anu sejen itu arba'ah wahya sareng ari itu arba eta anakotu onta wal kalbatu sareng anjing wal wazgotu sareng cakcak wal wazgotu sareng cakcak wal hujru sareng kuda ail unsa tegesna bikang minal khoeli tina kuda walahu sareng eta tetep dina itu head asyarotun ari 10 asarotu asma'i ari 10 pirang-pirang ngaran haedun tegesna head wat timsun sareng timsun bil musallasati kalawan make cecek tilu
wa dohkun sareng lapad dohkun, wa ikbarun sareng lapad ikbar, wa iksorun sareng iksor, wa dirosun sareng diros, wa irokun sareng irok, bil aini kalawan make ain, al muhmalati anu henteu make cecek itu ain, wa pirokun sareng lapad pirok, bil fa'i kalawan make fa, wa tomsun sareng tomsun bisini kalawan make sin, al muhmalati anu henteu make cecek itu sin, wa nifasun sareng lapad nipas, walau nuhu sareng ari rupana itu dzam, dzami tegesna getih, al aqwa anu kuat itu dzam, eta aswadu anu leuwih hideung, summa ahmaru tuluy beureum, bahwa mangka ari itu ahmar, eta doipun anu lemah, binisbati kalawan nganisbatkeun lil aswadi kana anu hideung, wa qawiyun sareng anu kuat, binisbati kalawan nganisbatkeun lil askori kana semu hawuk, wal askoru sareng ari anu semu hawuk, eta aqwa leuwih kuat minal aspari tibatan koneng, wahwa sareng ari itu aspar, eta aqwa leuwih kuat minal aqdari tibatan anu kiruh, wama sareng ari perkara lahu eta tetep dina itu emak roihatun ari ambe, karihatun anu dipikange wa itu roihah, eta aqwa leuwih kuat mimma tibatan perkara la roihata anu henteu aya ambe eta maujud lahu kana itu emak, wasahinu sareng ari kintel eta aqwa, wasahinu sareng ari getih kintel eta aqwa leuwih kuat minar rokiki tibatan anu encer getih encer, wal aswadi sareng anu hideung, muhtadimun tur anu semu panas, bihain kalawan make ha, muhmalatin anu teu make cecek itu ha, sakinatin tur anu sukun, wadal sareng make dal, muhmalatin anu henteu make cecek itu dal, maksurotin tur anu dikasrahkeun itu dal, bainahuma eta tetep antara itu ha sareng dal, musanatun ari huruf anu make cecek dua, pauku dina luhureunana itu musanatun, ai harun tegesna panas, makhudun ari lapad muhtadimun eta dimustakmin ihtadama tina lapad ihtadama, ihtadama panas naon annaharu beurang, wahwa sareng ari itu ihtadama eta istidadu harrihi banget panasna itu nahar, lada untur anu nganyerikeun, bidalin kalawan make dal mu'jamatin anu make cecek hiji, wa ainin sareng make ain muhmalatin anu henteu make cecek itu ain, ae mujiun tegesna anu nganyerikeun, tanbihun lau khuliko lamun diciptakeun lil mar'ati pikeun awewe, naon parjani dua paraji, pakia suma mangka ari ngiaskeunana perkara, sabako anu geus ti heula itu emak fil ahadisi dina pirang-pirang hadis, eta aya kuna kedah kabuktosan non al khoriju anu kaluarna min kulin tina saban-saban sahiji, min huma tina itu parajani, eta haidon head, walau hado sareng lamun head, saha al hunsa wanu al muskilu anu muskil itu hunsa, minal farji tina parji, wa amna sareng bijil mani itu hunsa muskil, minadzakari tina dzakar, hakamna mangka ngahukuman kami, bibulugihi kana balegna itu hunsa muskil, wa iskalihi sareng muskilna itu hunsa, au hado atawa head itu hunsa, minal parji tina parji, khosotan halna tangtu palayas butu mangka henteu tetep,
lidami pikeun getih naon hukmul haidi ngahukuman getih head li jawaji kaonihi karena menang aya na itu head eta rojulan lalaki wal khoriju sareng ari anu kaluar eta damu pasadin getih panyakit kola ngadauh Imam Nawawi kana itu palayas butu lidami hukumul haidi fil majmu'i dina kitab al majmu' wani pasu sareng ari nipas lugotan cek lugot eta al wiladatu ngalahirkeun wasaraan sareng ari nipas cek sara eta huwa ari itu nipas eta adamu getih al khoriju anu kaluar itu edam min parjil mar'ati tina parjina awewe akibal wiladati dina sabada ngalahirkeun ay ba'da parogir rohmi tegesna dina sabada kosong na rahim minal hamli tina ngandung wasumia sareng dingaranan itu nipasan kalawan nipas li anahu karena sanyana itu nipas eta yahruju kaluar itu nipas akiban nafsin dina sabada kaluarna awak-awakan fakhoroja tuluy kaluar bima kulapadu kiro anu dicaritakeun itu ma damatolki ku ngaran damatolki hartosna getih nyeri ngajuru wal khorija sareng getih anu kaluar ma'al waladi sarta budak falaisa mangka lain itu damatolki sareng al khorija ma'al walad eta bihaidin getih head li anadalika karena sanyana itu madkur eta min asaril wiladati tetep tina tapak ngalahirkeun wala nipasa sareng lain getih nipas eta maujud litaqodumihi karena tiheula na itu dalik ala khurujil waladi karena ala khurujil waladi kana kaluarna budak bal dalika balik ta'ri itu madkur eta damu pasadin getih panyakit naam leres damu pasadin al mutasilu ari getih anu tepung mindalika tina itu madkur nyatana damatolkin sareng al khorija ma'al walad bihaediha kana headna itu mar'ah al mutaqaddimi anu geus tiheula itu head eta haedun getih head tanbihun qauluhu ari dauhan musonib akiba lapan akiba bihadbil ya'i kalawan ngabuang ia atah taniyati anu bangsa dihandap itu ia huwa ari itu akiba eta al absohu anu leuwih pasehat wa maknahu sareng ari maknana itu akiba eta alla yakuna eta alla yakunu henteu kabuktosan itu dam eta mutarokhian anu panderi amma tina perkara qoblahu anu tetep itu madina samemehna itu dam wal istihadatu wallahu a'lam bissawab.